Carita Cawokah pika serius. Lalaunan. Puru atuh Neng, da mau naon iya? Sieun Neng mah Akang, sieun Neng hayang kena. Nah aja make sieun, da puguh iya Akang pasti tanggung jawab atuh. Ulah sieun ayo geura buru. Nyasok atuh, tapi lalaunan ngasupkeunana nya. Acan kungsi pisan tuh da Neng mah Kang. Nya sok. Ke lalaunan Akang oge ngasupkeunana da. Moal gurung gusu ieu, lalaunan pasna oge, tenang we. Tuh nya, jadi nekan asup kabeh. Akang mah tengah waro tuh da. Neng jadi embung ngalepaskeun apa nantung-tung nama. Nya bae atuh Neng. Tos kapalang ayeuna mah. Tanggung jawab Akang mah sok. Dibayar ku Akang. Tibang cincin 2 gram atulah. Ngajegang. Hayu atuh Neng, mitena wungkul deh paur teh. Engke mah moal. Tiba ngajegang wungkul dan Neng mah. Gerah hayu. Sieun Neng mah Kang, kumaha lamun engke dedeyeun? Bae dedeyeun mah Neng. Atoh malah Akangna nyasok atuh Akang naik. Atuh Akang anu naik ti heula. Rasakeun we nya lamun paur nakeup sing pageuh. Tibang naik motor ge mun loba ka paur rasa geus Neng mah. Ledeh. Nah atuh Kang, kudu cekelan wae lamun rek diasupkeun teh. Bisi teu pas kana lawangna. Ari kitu acan bisa keneh. Apan Akang teh geus mindeng ngasupkeun. Kungsi harita teu dicekelan. Kadon molesed, ledeh we. Nah bet ledeh Kang. Apanan ari ngasupkeun teh yeuh, kudu dicekelan Neng. Tah, basa keur harita mah teu dicekelan. Jadi we molesed. Tuluy ti dagor kana kusen panto. Atuh nepi ka ledeh leungeun Akang dipake nahan stang motor. Haneut. Akang, nah haneutnya buah bocor. Duh, nah atuh. Coba orang keluarkeun heula. Nya sok atuh Kang, keluarkeun heula. Arek ieu oge.
sia ingah nyaan we bocor neng. Kumaha tukang sieun neng mah embung pokona mah embung mana teh ini carekan ge ku si emak. Meuli deui we neng tibang baso jang si emak mah atuh lah meuli deui ge acan nu meuli.